beberapa. Sedang wembah jam sore sarapan. Teh Nur, ternyata kita di prank sama si Lesti. Apal tuh? Kita pembusa Indonesia di prank ke si Lesti. Belaan tengenah dahar tengenah naon ngabelaan eta si Lesti. Ari pek kalah dicabut gerak. Iya merenan si Lesti teh aya budak, matak mikir dua kalinya. Nya aya anak sih, cuman dari ari disisaan kitu mah bari selingkuh geus atuh. Udah si Pasce kemarin babak belur. Ini mah. Karunya si Pace jadi korban. Coba ya tegeringan arek demo, kunaon melaan si Lesti ongkon. Ayo ngarti si emak pikiran aku mah kabarnya nepi bawa kelur kitu si Pasce teh. Belas kabar teuing anu makan batur ieu. Dia teh Sabaraha jadinya 18.000. Angsunan heula we atuh ka dieu, Bu. Tinggal 50.000, Mbak. Dari 50.000. Angsunan nasi 62. Kayaknya Vietnam mah angsunan heula we. Kela asa aya nu aneh ya teh. Anu kan tadi tuh mere duit. Nah, hadiah angsuran ku Abi di 62. Asanya angka Nur pagi-pagi kayaknya geus dianeh. Aku kan kena buku teh Nur 50. Ayu, maafin ahang sih Pak Bro. Udah ada breaknya, cabut kata-katanya. Masa Lesti juga udah nyabut gugatannya? Iya Kak, kesel, kurang atuh dilaporkan segala kemarin teh ujung-ujungnya ge dicabut. Begitu kan. Jadi ieu aib suamina teh goreng. Matak ieu ngarudekeun polisi. Lesti sama Bilar aja udah baikan. Masa Ayu sama Najib nggak baikan? Ieu molong pokona si Lesti mah. Pasti eta ge diulang deui eta teh salah dan KDRT. Udah. Bilar, gara-gara masalah maneh, urang lupa tempuhanan. Maneh nu KDRT, maneh nu salingkuh. Masih leuheung maneh mah dihampura ku si Lesti. Hubungan urang jeung si Ayu tuh beki rungkat. Mami. Jeroannya Ieu atuh mana lain cicing di imah kalakan nutur ka dieu atuh. aku tadi mau duit cenah ka abang. Lain kabang, ka warung. Karena gini cik mana ge lamun ingin ka warung mah kudu isuk kene anu dibere ku tukang warung. Hebat mami, langsung diamalkan. Heeh atuh kudu. Mana jeung jajan? Ieu atuh ya. Budak teh. Ka mana? Ulin, Juga jajan mah inget. Aduh, bener iya nu baremem ku ibu-ibu tenggelan karek cager. Si Kosim ku ibu-ibu. Nah, tarik sapas teuing. Itu ngalungana ku panci, coba mun ku melkeun teu urang teu dipodaran. Memang orang Cisaat lain. Heuh, urang-urang Cisaat ari mah saha sok karek kempoan. Ayo orang Cisaat modelan kieu. Mata hideung, geus baplang. Jalan teu pararuguh. Abi preman. Jadi preman teh wajah-wajah kesioneun geuningan. Urang mah lain preman anu baragajulan. Kenalan heula atuh. Oh. Kami Abi preman permana.
Oh, ngaranna. pensiunan ti pabrik. Oh, ngaranna preman permana. Heeh. Aing kan atuh. Abi pace. Oh, pace. Saatnya. Nya. Udah rokok tuh. Meuli atuh. Di mana warungna? Tuh di ditu. Juga tuh meuli. Kagak nah jadi orang itu tah meuli rokok teh aduh. Ya, nah jadi urang nu kudu meuli da panu kamu nu hayang ngarepkeun aku. Mana tuh duitna? Anggar duit urang ya. Dipilih warungna. Oh, di ditu Ju. Hitungannya. Ju. Aya wah aya jelema teh kuat cangkeul. Malah gue orang saat mah. Yalah, ini rokok. Mana saha? Bingkang, teman. Wah, diamankeun ieu mah. Naonan ieu teh? Lepaskeun. Maneh preman kan? Iya, preman. Emang enu salah. Eka jago sia di dieu. Lepaskeun. Maksud abi teh preman. Sanes preman anu baragajulan. Oh, kitu sugan teh nu arek ngajago di dieu. Lain. Besok ya nama. Bisa lapor ke imah orang. Siapa RT? A few moments later. Mana cenah tah meuli rokok? Lila teuing aing kesel ngatabuanan. Aduh. Mana cenanya? Emang kenaon? Jadi teh rencana kita teh. Rencana anu eka jalan si Kosim teh Heeh. ya jadi atuh. Kudu aya ulah si Kosim mah. Aya jelema anyar, Bang Jairan arek. Macam maju rokok. Apa warna di dia ngobrolna? Ngobrol gitu. Kurang ayeuna kita ka maneh. Dari baratna udah ngajalan jelema anyar, siap tuh. Ayeuna mah jelema anyar teman sikap. Bener, salah. Wah, ieu budak saha salah. Yuk, kamu coba con. Kurang dah gua di ditu ah. Yuk, di kata. Yuk. Ayo wah itu mah. Anjing, ayo bebek nur tuh. Nya teh. Beurkeun atuh teh. Ayo gaskeun we sip lah. Ayo siap. Bebek nur. Pak Hansip, RT. Iya tuh bebek nur ulah jenis-jenis tinggal. Nya teh Nur. Naon atuh kurang na Pak RT? Tingali. Coba loba duit, jabatan boga, kan pedah kekurangan teh hiji beungeut hungkul ripuh kan bisa dioperasi plastik da loba duit ieu Di operasi plastik kumaha meureun? Anger we komo lamun misalkeun ya manya jadi jeung si RT budakna geus tong mikiran ieu. Ih, Pak RT, ieu teh nya kakak jeung KTP yang persyaratan bantuan oke kudu diheulakeun nya, heulakeun deui. Ya, Itu bebek nur kayak urang payunkeun nya. nuhun nya, Hansip, RT. Nyekap sudah Ya, kepejahan sip. Oke, mah dana bantuan teh kudu diheulakeun yang bebek nur. Kepejahnya sip. diheulakeun kumaha nu kamari ge bantuan can turun nu teh Nur mah geus diheulakeun di talangan ku Pak RT teh. Geus lah. Geus we. Ke urang heulakeun bebek nur mah. Ayo ini teh lah. Ayo.
kopi, menang rokok sabungkus. Nikmat. Yang hari mana orang gila ya? Ya, naon emang? Nah, inung mana ngabedakan. Meni medok teuing. Ongol-ongol tinggal ngalapaan. Ya, bener sih mama. Parah nih orang dinya. Kunaon mana tes? Yuk. Kunaon mana? Tadi ku siya ngomong disebut mall. Mau ongol-ongol meureun. Oh, salah tuh. Heeh. Kumaha ciri-cirina mang-mangna? Iya, buukna bola 2, pakai kacamata, pakai seragam. Oh, eta nu maksud urang teh nu preman-preman teh. Di mana eta cicingna? Di situ deket jembatan. Oh, heeh. Ieu kan sampai gua jalan. Ayo, yuk. Di mana wae meuli tari gula. Yuk, di teh. Yuk. Ya aya weh. Paingan di dia di tangan teh. Nah, mang. Aduh, di kola. Mang. Mana wae kurang di kita meuli rokok mana lihat teuing. Hampura tuh, mang. Mana di minta rokona? Ya, Da baru rokona ge urut, nya rokona dipesakan deui. Kan eta teh duit urang. Ya wae. Coba tak kopi nasa sekalian. Cocok nama jeung bala-bala jeung gorengan euy. oh atuh meuli heula we. Sok atuh tinggal heula. Kagok. Ngok tadinya we. Ya wae nya ada gua sakedeung di dieu. Sok ditungguan. Lalu mang. Awas. Hilang. Sakit gak? Mana lagi lah sekolah terus. Gini nggak? Ya, Kak. Yuk. Yuk. Yuk ide ya. Dari gue teh. Bang Jailan atau yang banyak? Iya. Benar. Orang telepon ya, orang restoran Aku di mana Nes? Juga pernah balik gue. Yo kurang aja. Kacang buka. Goblok masih ngacek. Gening mang banget na sa kakasuhi, gak mall. Apes deui.